ngomong hari kundangkan anu sahur tapi aruh ki PHP jika lain ngebohong jika nama oke lah ngali jam mulai jam barak coba jam 8 pantes jam 8 keneh yuk aduh aing alah Le, urang boga janji euy. janji ka saha Ka Mang Udi emang janji naon ngudangkeun sahur. sayur Sahur. hayu pak geus sieu modar sayur mah Dasar si budeg. Ye, orang bere nyawanya. sok Sayur, dar sayur nyawa. oh ngedangkeun sahur poho aing ke si Mang Udi ayo Nah, kan sing ngadengi. ayo Ya tuh. poho kemudian di mana ya Duh, Kak euy. Di mana paling? apa nih maksudnya Apa euy? ayo Masih dia. ada Aduh, ngalangan wae mana. sok cobaan ayo belakang belok ini Lo kanan. aja Le, tuh Mang Udi na tuh, Le. cenah aku nangkeun Mang Udin nah kasih di Ih, siapa kayaknya budaknya yang sini tuh, Mang Udi tuh, kerdiu. lanjut kira aku Mang Udin Jangan tekan. bayung lentik kali itu Iya tuh. Assalamualaikum, Mang Udi. iya lebih salaman amarana maneh Kan orang boga janji tuh kemana? urang lagu anjir tadi dieu Atuh mada gua ti jam 8 kumaha. jadi tuh ada kesauran Jadi atuh, yuk. sayur Sahur gitu. oh ayo itu ayo dengan sayur yuk kerak Kenal. ngali jam heula atuh sok ngali jam baru kudu gaya saya tak ngali jam enggak mau lebih sekali ke jawara ya Obong budak. jam berapa Jam 8 hari mana? sauran jam 8 kamu keluarga Atuh sebor nu aya bor soalnya budak sih. hari heula we gedung mah kayak masing-masing gitu di mana we tempat base camp biasa Eta apal base camp urang mah tuh. di bawah sebelah dinya syariat Eta biasa di dinya. terus lah imah berhubung tanggal 8 serius Ayo kurang itu. Tuh yuk lah. ya Orang di Sarwat tunduk. di mana ya ini apa dengka kayak tarian ini kan Ayo balik yang dulu sahur. dok nah ditiu ini nangan sare mayu Oh, muat tiluannya. tiluan muat yakin Nah, atuh bantu ima orang yang kunci kosman dek abisna. ini kan panci segala yang main kok Tetep we budak mana tele. digeli aing di sono kulinggis ya kasar eta dikunci lain panci lain Bener. Kunci. panci Kunci. oh Ayo atuh. ayo sare ayo Tunggu euy sarua. udah subuh sahuran nya Barlok ah. jimat Main dagang sahur. Sing bener sahuran kete aduh. Sing tuh abang balik itu sareting gaya saya tak maraton kasurupan surupan naon? oh aku surupan sarua teh sahuran aku lihat pakai tunduk besar nan sahur sahur
sahur. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Sahur. Kelak. Dia udah gensah hela. Gabehan we. Ngider. Oh, udah keliling kampung. Yang satu. Nah, cangkul. Lu lapar? Cangkul, torek. Oh, cangkul. Ai sana dengan mati. Oh, mana agak bolot sih celina. Cangkul aing kita. Iku naon dia? Palang ke baru. Nanggus. Wah, cari buat carang. Buah nih mana? Semang, ada buah. Emang? Oh, cangkul euy. Tuh aya warung tuh. Tahun gitu. Diuk atuh, cenah capek. Ayo tuh. Yo atuh yuk. Ayo. Cangkul atuh ti tadi. Udang teh harudang teh hante. Iya ada geuning sahur orang can sahur. Oh, si sarua jan. Ada jam baraha? Coba ningali. Iya, HP-na di dieu. Jam 4 tuh. Arah hiburan we nya. Mana kegiatan kampukan dari sarua urang joget deh. Lapar urangna euy. Gede moal sampai sajam. Bebas, ini mah milu we. Sok lah sahuran. Kemudian ngomong-ngomong orang udah kena sahur, orang can sahur. Tuh si sarua urang ge encan. Atuh Bang Budi sahur, bulan sahur aing mah. Geula kedeung deui. Sahur. Sahur bulan sahur dan mana? Keula Mang, kangkok. Keula sahur euy. Berakhir. Tuh, yo, urang. Naon? Urang ke sahur moal. Oh, bener. Urang, Bang. Udah, Bang. Udah, sahur. Udah. Di mana? Mau 4. Banget kusut. Lagi backlink ku aing urang. Bu grandong tak kagok. Atuh geus jam 4 atuh. Telat. Isukan deui urang balik we mah. Tunggu kena aing. Dar. Gara saha ieu bisa telat? Mane? Abehan geus balik lah. Naon? Kali ieu urang mah. Kudu ah. Bukan katakan itu. Rambut geus ngebelah ku naon. Baliknya. Itu aing kagok lah. Heeh. Aman. Balik. Cukup deh ngudang. Tangguan salah kali itu. Duh, aing teh tadi udangkeun sahur. Mimpi beratnya euy. Mana si obok ujung si ule geus balik. Kiraku urang can balik. Balik lah. Sahur pusing kaburangan.